kenalkeun nama Abi Satria Putra Supriyatna. Abi di kelas 12 PBS hiji. Bade nyangakeun hiji carita nyaeta ti karya Asep Sunanar Sunaria anu judulna teh Si Cepot Hayang Kawin. Hayangeun kawin si Cepot teh ari gara-garana sababaraha kali mimpi papanggih jeung Putri Delis. Ngakuna ngaranna Dewi Rairasari. Asal di negeri Tenjoyaman. Tapi ku Semar boro-boro dipupujukeun dihaminan. Oge henteu balukana si Cepot kagegeringan. Linglung persis jelema nu kurang saedan. Kudu dikumahakeun atuh si Raka teh mah ceuk si Dawala ngadu ka indungna. Da ku si bapa mah geuning anggar diantep. Nyaeta atuh si bapa mah ngantep. Ngan si mata antep teh. Naonanan tulang pinande. Los-los kadinya. Nya bapak maneh mah anak teh sigan ternyaah. Cik sugan kuma nurut gerak kumama komo mun rada diancam mah gerak emak api-api dek kabur. Nyakeun di mana pamaneh ayeuna? Itu di kebon. Kejerig Sutiragen di imahna. Kinjir mulu ka kebon. Kasampak salakina. Nuker ngalamun. Diuk nyarande kana tangkal mangkal. Panona melong kabur. Leungeunna numpang ka beuteung burayu. Beungeurna nu kawas baliter di papaes irung badag jeung sumur cewau. Katempona ku Sutiragen masih Semar teh awas dewa Kamajaya. Kaset beuh diteueung kaset. Anu matak manehna dinaha-naha ku pamajikan teh. Halah dermalik amu. Sutiragen ciri dicarekan latar ku dasar. Tapi dicarekanana mah kalah bunga hartina omongan dilenge. Kahayang si Cepot teh dibubu nya meh tamat nyarekan. Semar nyamperkeun si Cepot. Udah soalnya pakai ngomong. Heug uing turun tapi kawinkeun ka Dewi Rairasari. Moal turun. Moal. Kitu jeung kitu wae. Tanya daek ngalehan. Tungtung nama tangkal ku si Semar dibekok. Brut seuh. Tarik pisan. Bokok Semar teh sohor ka dina-dina. Hanjak ender jagat oge. Si Cepot dipepereket kana barang-bang kalapa. Tapi weleh ku tarik-tarikna. Bokok si Semar. Si Cepot kabur ka bawah angin. Bari supagih bakal ragrag di nagara Tenjoyaman. Ari bapa si Dewala jeung si Gareng luar riweuh neuit lanceukna ka bawah angin kacipta barang gugrag-gragrag awakna moal hancur
Maraneh ge sarua tuturkeun lanceuk sia. Duanana dibekok deui ku si Semar. Biur ngapung ka bawah angin. Sarua jeung Supagih ngagrag di nagara Tanjuyama. Rengseng ngabokokan anak-anakna nuran tarankeun tiluanana hariber. Semar nyatukeun si Turagen. Abang awewe sajati oge nyampeurkeunna bari mekal budi ti kainduneun. Nepi ka awak Semar ting siriak sabuluju kumaha enam jalma saratri. Pokok menjo sikap Turagen ku Semar ulah manusia. Dah serem pohara sirikeunana. Baba dek nuturkeun indit nutur barudak kade emak tong ditinggalkeun ulah salingkuh. Boga kene ari rasa timbul rumah. Anet-anet mama tani kecewa pakok semuk irha bapak bade akan Nyarita teh weleh lemes. Ke sakedeung deui ayeuna mah hayu urang gogoreran heula. Meumpeng eueuh barudak mun jalma mah bari ngumat ngimut kumasep caturkeun si Cepot dituturkeun ku si Dawara jeung si Gareng. Rag-rag ti nagara Tenjoyama. Rag-ragna deukeut alun-alun deh ku maranehanna katempok jalma-jalma ngarariut bari henteu eureun-eureunna sarusurapan. Sing horeng keur aya sayembara nyaeta nyayembarakeun anak Ki Togog Tejamatri ngaran Dewi Rairasari. Teu kudu nyaritakeun deui kumaha geulis-geulisna eta anak Togog. Da eta wae lamun manehanana kadonjoyanan cai teh ngadadak hinyai anu kapentrang tanun poe. Awak langsung nyacrak kesangan. Para raja jeung adi ti salawe nagara. Hiji ge teu aya nu kuat. Nada wewesanan jaka timbul kabeh naru bubar katawuran. Amplukna sayembara kapaksa ditutup ngan barang rek pok pisan. Jaka timbul nutup sayembara si Cepot gancang ngagorugo. Heula poe mek nyobaan sayembara. Maksudna maneh dikahayang adi uing raras boga duit henteu nya eta his teu bisa kitu saperti nu geus-geusna memeh milu sayembara kudu masrahkeun heula panglamar mangrupa duit emas.
kumaha lamun narohkeun api ceuk si cepot teu bisa mayar heula ku duit emas ambil keukeut. Cepot dina dia-dina bingung tapi sabot kitu kawas aya leungeun geuing neundeun duit emas kana saku calana si Dawala. Eta leungeun teh sabenarna leungeun Semar. Dawala kaget aya duit loba nakar terus nyarita ka lanceukna. Tah kabeneran kuing mawa mikeun duit emas ka lanceukna. Si Cepot guncak masrahkeun duit emas. Giliran si Jaka Tambilu leuwas pok ngomong deui sakitu mah kurang keneh. Semar neundeun duit emas kop ku si Dawala dicopot tuluy dibikeun ka lanceukna. Kurang keneh ceuk si Tambilu. Kumaha Dawala aya keneh? Si Cepot nanya ka adina. Teuing atuh ka Semar neundeun duit emas kitu jeung kitu wae. Nepi ka si Tambilu kapaksa narima si Cepot miluan sayembara. Si Cepot begelan pati tapi sakali ditajong ge si Cepot teh langsung ngaringkuk. Tiluan baradami akhirna mirih rek barari barang rek indit datang Semar nyarekan ka si Cepot teu boga kaera cenah. Ari kaluk hayang boga pamajikan tapi kawani eueuh kawas leuwih bodak Semar. Ari bapa lain kuring teu boga kawani ngan tingali ieu tapak najong sirikna teu matak tungtung. Heug ku Semar ditempok paingan atuh kok Semar nyebut kukuncungan salembar tuluy dibikeun ka si Cepot. Barang dicabut robah jadi sabangsa halu. Kebugeun ieu kumaneh dan deui patunggalan si Cepot ditajong ku tarumpat sakti. Tapi ayeuna mah teu nanaon sabab geus dielmuan ku Semar. Giliran si Cepot males langsung si Tambilu ngarumpuy datang togok datang si Togok terus dicageurkeun miraga sukma kana awak Tambilu. Si
Si Tambiung maju deui habeg digebugan ku si Cepot. Tapi teu karasa nanaon. Sabalikna barang kacinduhan si Cepot ngarumpuyuk menjo anakna ngagoler. Semar buru-buru nyamperkeun tuluy ditecageurkeun. Kurang ajar si Togog. Giliran Semar miraga Sukma kana awak si Cepot. Nu ngadu jajanten rame pisan sarua Togog. Akhirna Togog ngaku eleh sarta masrahkeun anakna ka si Cepot. Orok kaya Dewi Rairasari kajen rek labuh pati. Batan naik dikawinkeun si Cepot. Tetela wayang oge apal kasep mahnya sing horeng boga keneh tetenjoan. Ngadenge manehanana ditampi Supajodan si Cepot langsung cerik kanyanyarian. Malah rek sajungjungan balik. Gancang ku si Semar di parancahan. Saharita awak jeung rupana robah. Cepot malih wani ka satria nu kacida kasepna. Ngaranna oge diganti jadi Hayam Sukma Wasesa. Dewi Rairasari ayeuna nu kaendanan geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun sataun ti harita. Dewi Rairasari ngarahirkeun anak lalakina pohara kasepna Lir belahan terong jeung si Cepot nu asli. Dingaranan Sang Hyang Sagat Langit. Bareng jeung gerana orok ti Rairasari beungeut katut degdeg pangadet si Cepot pulih ka jati mulang deui ka asal. Jadi si Cepot alias Astrajingga eta nu ngarantarangkeun Dewi Rairasari pondok umur maot gara-gara luas nempo wujud asli salakina nepi ka jajantungan berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody gets high sometimes, you know.